Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga orang Sunda sadayana tepang di sarem simkuring wasta Iwan Sanusi dina raraga tutorial main atanapi metik kacapi Sunda. Mangga kamari parantos disakseni nyaeta anu tahapan kahiji cara pemetikan laras pelog dina Wanda Catrik. Parantos kamari tong hilap nya di subscribe tong hilap ayeuna urang lajengkeun deui kana ketika anu salajengna masih keneh laras pelog. Mangga urang sakseni ku sadayana. Kamari parantos dipetik laras pelog catrik dina dada mi anu sapertos kieu petikanana. Nada mi nanging tacan rengse dina laras pelog catrikna aya petikan anu hiji deui nyaeta nada la anu sakieu anu kieu petikanana. Petikanana dina nada la catrik nyaeta senar anu nomor 5 sinareng senar anu 10 teras goongna di senar anu 15. Cara metikna senar anu 10 heula teras 5 10 genep 10 5 10 goong 15. Mangga sambil dicatat 10 5 10 genep 10 5 10 15. Urang hijikeun kamari dina catrik 2 nyaeta nadana nada mi sinareng nada la. Eta catrik laras pelog bung setengah wiled dina laras pelog catrik. Kitu panginten, mudah-mudahan naon rupi anu didugikeun nyaeta laras pelog catrik 2 nada mi sinareng la mudah-mudahan tiasa kacamkem sareng tiasa ngamanfaatkeun ngarealisasikeunana mudah-mudahan aya mangpaatna. Mun sakitu anu kapihatur tepang di sareng simkuring dina pertemuan atanapi video salajengna tong hilap subscribe subscribe. Mangga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.